Riu jamu. Ah, asak euy. Apa ku aing badog ku aing ah. Pae jamu sasa ge ah. Asak ieu mah yeuh jigana yeuh jamu. Hei. Nah, itu gagabah ting kebon abah itu nak dipaling mak. Ah, aing apes aya nu gablag. Da goblok ge madog teh aing ah. Dibeli mah mah kepaksa ya. Lain naik maling tadi teh kasih emak. Heeh. Ka abah tadi nama ngan aya si mana hungkul Oh, abah teh posisi keur di kebon. Heuh, ampura atuh bisi jorok ngomong abahnya. Lain sok atuh nak dibeli mah. Bebengetan kieu pira ku aya. Oh, itu Juga maling sok ganteng saya mah hampura abah ngomong. Teh sabaraha cing Cing ka wani dirinya sabaraha empek wae barang mah. Teh abah heula tuh da kesik turun naon sebutna teh? Batu naik. Heeh tak kitu. Bari 15.000 wanita. Heeh keun bae lah. Sok atuh Dibeli, bayar. Pek ayeuna nyarenkeun Ya. barangna. Heeh. Hampuran nu tadinya ngomong abah jorok. Bae bah nangis dia. Apa cing hasil ka ditu mah? Heeh. Cing beruntung. Nang moal teh aing jadi we dibeli jamu teh padau we. Ah, kebeneran ya bener gembleng jualan bener. Ieu jelema ampun nya. Kenaon, Wak? Niru pasti. Tingali jelema yang jual tangka jeruk, aya 2 siki bari jeung gamlung, eta dibeli kagok. Anu kagabah teuing urang beli teh. Kagok. Tah mending ieu geus lumuh. Jamu